Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 41. Wayan bagi sarang peryogi naon ayas tashiba yen ngarejeungkeun itu si tolibu ilmi daftaron kana buku. Ya tashiba teh ngajadikeun babaturan ngarejeungkeun kana buku. Ala kulli halin netepan kana saban-saban tingkah liutoli'a karena supaya bisa ngamutolaah itu si tolibul ilmi karena itu daftar wakil ajeng dicarioskeun naon man lapad man ari saning jalma lam yakun eta henteu bukti naon adaptaru buku fi kamihi eta tetep aya dina sakuna ieu si man lam tasbut tah moal kumetep naon al hikmatu hikmah fi qalbihi dina hatena itu si man wayam bagi sareng peryogi deui naon ayakuna yen bukti lidaftari eta tetep pikeun buku teh eta fit daftari eta tetep di aya dina jero buku teh naon bayadun warna bodas kudu warna bodas bukuna wayas tasiba sareng yen ngarejeungkeun atawa ngajadikeun babaturan itu si tolibul ilmi almih barota kana tempat mangsi yaktuba kana supaya bisa nulis itu si tolibil ilmi makana perkara sami anu ngadenge itu si tolibil ilmi kana itu wa qadza karna jeung nyata geus nyaritakeun orang sadayana hadis Hilal bin Yasarin kana hadisna Hilal bin Yasar. Paslun ari eta hiji pasal anu tetep ieu pasal teh fima dina netelakeun perkara yurisu anu ngawaris ieu ma'al hifdz kana nalar. Wa fima jeung dina perkara yurisu anu ngawaris ieu ma'an nisyana kana poho. Wa aqwa asbabil hifdi jeung ari pangkuat-kuatna tina pirang-pirang sababna apal atawa nalar al jiddu eta teh sungguh-sungguh wal muadzabatu jeung rajin atawa tekun wa taqlilul ghadai jeung nyaetikeun dahar wa sholatul laili jeung eta salat ti peuting wa qiraatul qur'ani jeung ari maca Quran teh min asbabil hifdi eta tetep tina sapalina pirang-pirang sababna nalar atau apal kila dicarioskeun naon laisa lapad laisa henteu naon syai'un hiji perkara oge azyada eta leuwih nambahan lil hifdi kana nalar min qiraatil qur'ani tinimbang maca Quran nadron kalawan ningali wa qiraatul qur'ani jeung ari maca Quran nadron kalawan ningali afdalu eta teh leuwih afdol liqaulihi alaihi salatu wasalam karena aya dawuhanna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu a'mali ummatinya eta lapad afdalu amali ummati ari pangabdol-abdolna tina pirang-pirang amalna umat kuring qiraatul qur'ani eta teh maca Quran nadron kalawan ningali ro'a parantos ngimpen saha Syaddad bin Hakimin Imam Syaddad bin Hakim ba'da ihwanihi kasapalih pirang-pirang dulurna itu Syaddad bin Hakim ba'da wafatihi dina sabada wafatna itu Syaddad itu ba'du ihwan gitu nyimpenkeun fil manami dina waktu kulem faqala trasoy ngucap itu Syaddad li akhihi kadulurna itu Syaddad ayu syai'in kenapa ayu syai'in ari anu mana bae perkara wajadta eta geus manggihan anjeun kana itu ayun anfa'a kana anu leuwih manfaat qala ngadawuh itu akhi teh ari anu pang manfaatna teh qiraatul qur'ani eta teh maca Quran nadron kalawan ningali wayakula jeung yen ngucap itu si tolibul ilmi wayakulu berarti jeung ngucap itu si tolibul ilmi inda wayakulu jeung ngucap itu si tolibul ilmi
inda raf'il kitabi dina nalika ngangkatkeunana kitab bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azimil azizil alim adada kulli harfin kataba wa kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin kana bacaan eta gitu. Bismillah kalawan nyebat jenengan Allah subhanallah jeung maha suci Allah nyucikeun abdi kalawan nyucikeun saestuna ka Gusti Allah walhamdu jeung ari sakabeh jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah wala ilaha jeung teu aya pangeran wajib diibadahan eta aya illallah angin Gusti Allah wallahu jeung ari Gusti Allah teh akbaru eta teh anu leuwih agung nu pangagungna wala jeung taya daya upaya wala kuata jeung taya kakiatan illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah al-ali anu maha luhur al-azimi anu maha agung al-azizi tur anu maha gagah al-alimi tur anu seueur uningana ada dakuli harpin kalawan sabing bilangan sakabeh harap kutiba anu ditulis itu harap wayuk tabu jeung bakal ditulis itu harap abadal abidina dina salalawasna wadah rod dahirina tegasna dina salalawasna wa yaqulu jeung ngucap itu si talibul ilmi bada kulli maktubatin dina sabada saban-saban anu ditulis amantu billahil wahidil ahadi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa kana cariosan eta amantu iman kuring billahi ka Allah al-wahidi anu sahiji al-ahadi anu esa wahdahu bari sahiji Allah la syarika nu taya ngarencangan eta aya lahu pikeun Gusti Allah wa kafartu sareng kufur kuring bima kana perkara siwa anu salian ti Allah wa yaksuru sareng ngalobakeun itu si talibul ilmi wa yuksiru berarti aksara yuksiru ngalobakeun itu si talibul ilmi as-salata kana maca selawat ala nabi sallallahu alaihi salatu wasalam ka kanjeng nabi alaihi salatu wasalam fa innahu dasaesuna kanjeng nabi teh zikrun eta teh rahmat lil alamina pikeun sakabeh alam kila dicarioskeun naon syi'run lapat syi'run ari eta ji syi'ran ya syi'ran teh kagungan Imam Syafi'i mun talapat nya syakautu ngeluh kuring atau ngadu lah gitu. Ila wakiin ka Imam Waki suahib di kana goreng na talaran kuring aduh talaran kuring teh goreng parsyada teras weh nuduhkeun itu Imam Waki ni ka kuring ila tarkil maasi kana ninggalkeun ana pirang-pirang maksiat tong lobating maksiat fa innal hifdho dasa estuna itu nalar itu talaran teh fadlun eta teh anugrah min ilahin ti pangeran wa fadlullahi jeung ari anugrah Allah layu to eta mah dipasihkeun itu fadlullah itu padlun teh li asin ka jamaah anu maksiat wasiwaku jeung ari nyiwak wa syurbul asali jeung ari nginum madu wa aklul kunduri jeung ari ngadaharna kemenyan maas sukari sartana gula wa aklu ihda wa isyrina jeung ari ngadaharna 20 hiji nawanana zabibatan kismisna hamroa anu warna beureum kula yaumin dina saban-saban poe ala roikina tepan kana luhureun ciduh tegasna mana tepan kana waktu lapar gitu yurisu eta teh matak ngawaris itu ngadahar kismis teh nya ngadahar kismis 20 hiji kismis teh al hibdo kana nalar wa yushfi jeung matak nyageurkeun itu ngadahar kismis teh min kasirin tina kalolobaan minal amrod tina panyakit wal askomi tegasna mah panyakit ai amrod mah panyakitnya biasa ari askoma panyakit anu geus lami gitu geus lila
Wa kullu ma jeung ari saban-saban perkara yuqalilu anu nyaetikeun ieu ma al bulgoma kana reuhak kana bulgom reuhak warut rutubati jeung kana pirang-pirang babaseuh yazidu eta matak nambahan itu kullu ma yuqalilu al fil hifdi kana nalar. Wa kullu ma jeung ari saban-saban perkara yazidu anu nambahan ieu ma fil bulgomi kana bulgom kana reuhak yurisu eta matak ngawaris ieu kullu ma yazidu fil bulgom anisyana kana poho kana sifat pohoan.